Rame euy. Ya aa teteh kumaha kabarna? Sae nya, sae asam lambung ge nya. Nah eta teh basa-basi orang Indo mah nya nanyakeun kabar. Tapi jujur urang mah mun ditanya kabar sok ngajawab saayana we misalkan kumaha kabarna ceuing teh kieu we urang mah keur stres, kabutuh loba duit eueuh terus ondanganeun 11 orang. Heuh sing sabar atuh anjing jangan. Angot mun ditanya kabarna ku Baim Wong mah urang ngejawab secara spesifik. Aduh Kak Baim ini rumah roboh belum direnov gak punya duit. Ya padahal mah kan ditanya kabar jawab we saayana teu salah ieu tong sok-sokan baik-baik saja nya. Soalnya orang sering ya ngejawab alhamdulillah saya pisan nya atuh syukur cek si itu teh tungtungna mah naon cik nginjem duit mah. Pokoknya ciri-ciri nu nginjem duit mah babaturan lila jol ngawea nanyakeun kabar. Terus biasanya diawali dengan kalimat nu sok-sokan sopan geuning misal assalamualaikum duh punten sate acana nah eta babangusna teh eta tah. Asa iya anjir asa aneh geningnya budak ngora babaturan ngechat sopan gitu. Piraku we assalamualaikum aduh punten sate acana abdi bade ngajak futsal liar kan eueuh. Padahal mah nya maneh mun nginjem duitnya santai we gitu. Tetep jadi diri sendirilah menggunakan bahasa saayana. Ieu mah arina grup we ngomongna unyang anjing goblok kadang sok ngirim link bokep tah. Ari giliran nginjem duit ngomongna assalamualaikum duh punten kan aneh. Urang ge kan nu nolakna jadi bingung nya. Ieu saking seriusna urang mah nepi ka neangan tutorial na Google tah cara halus menolak ini nginjem duit. Eta jigana nu nginjemkeun nempo tutorial heula. Nya cek urang ge tadi padahal mah nya biasa we gitu misal, "He lur nginjem duit euy." Nah mun kitu mah urang ngajawabna babari kan, "Eueuh euy." Eta. Hampura ya lain nyindir ieu mah nya da emang faktana kitu gini. Nya urang bukan berarti geuleuhnya cuman unik lah menurut urang mah nya eueuh di negara batur mah gitu. Pokona kalian inget-inget we ye, ciri-ciri nu nginjem duit mah nyaeta babaturan lila jol ngawea terus diawali dengan kalimat duh punten sate acana. Tapi aya oge chat nu isina teh dengan segala hormatna eta biasana ngondang kawinnya. Jadi dua kalimat eta mah template pisan ayeuna ratingna keur tinggi. Jeung teuing kunaon ya ayeuna loba pisan jelema nu babari ngondang kawin euy. Misal orang kenal salewat jeung jelema nya, pasti jelema eta kawin ngondang. Atau orang sok berkomunikasi tapi teu niat berteman geuning contohna saha Kang Galon. Timbang chatan doang mah anterkeun galon siap, anterkeun galon tungtungna dibales dengan segala hormat cenah ini. Kami mengundang Anda sebagai pelanggan. Angot ayeuna geus zaman undangan digital geuning nya beuki gampang we untuk memperluas jangkauan invasi undangan teh. Bulan ayeuna wae nu ngundang ka urang 11 tah ek main bal naon teh. Terus di enak teh zamanna tunangan ge di mewah-mewah geuning anjing piduiteun deui wae teh urang kadang sok mikir nah sanu ngamimitiana aya goblok gebugan. Iya wae can kete biayaeun jeung kawin ya. Jaba ayeuna mah kudu aya pongdut minimal mun eueuh pongdut kasebutna miskin ya ke sok aya nu ngomong kieu geuning. Aya meureun pongdut wae mah padahal kan pongdut modalna gede anjir kecuali pongdutna tina karaoke YouTube geuning terus nyanyiana teh ibu-ibu lokal pride eta bebas 24 jam kayaknya tah. Nyari bagi jelema nu loba duit mah kan gampang ngayakeun pongdut atau reog Ponorogo ge bisa kan gitu. Tapi kan bagi urang mah nya kaum anu ngamodal kawin nginjem duit ti Bang Ripu terus nu loba duit make teh tamu undanganna orang-orang terpandang hungkul sementara urang mah jigana tamu undanganna teh nu diuk panghareupna mantri bank terus ada customer service bank eta we eta. Matakna kieu ya lamun keur pongdut nya terus si pangantenna teh hese diajak naik panggung geuning. Nya eta teh lain teu daek nya emang keur stres mikiran setoran nya asli anjir cenah coba itu biduan disawer ngalir-nalin ka aing kan. Tapi kieu ngomong-ngomong soal hiburan dinu kawin ya urang sok rujit ka jelema nu datang ka kawinan mantan terus nyumbang lagu Triswaka Aku Bukan Jodohnya ieu. Padahal kan bisa nyumbang lagu lainnya soalnya lagu Aku Bukan Jodohnya menyaritakeun tentang jelema nu ditinggal kawin kan. Harusna manehna teh mengikhlaskan lain neneangan panyakit. Soalnya bisa wae gara-gara manehna nyanyi lagu Aku Bukan Jodohnya tiba-tiba jol termotivasi untuk ngagebugan panganten bisa wae. Kete acarana nu tadina lancar jadi ribut. Oh, terus sesi lempar bunga ge berubah jadi lempar kursi hajat geuning. Sound system dialungkeun segala we. Maksud urang mah eta jalma nyanyi kitu teh berharap naon anjir kan si mantan geus milik orang lain apakah berharap ke malam pertama setengan. Goblok.
Terus selanjutnya karena masalah ngado ya, ting kunaon di zaman ayeuna mah ngado teh lolobana ku duit, padahal ku barang ge bisa kan malahan leuwih sopan geuning. Urang jadi inget baheula pas bibi urang kawin ya nu ngado ku duit mah beunang kaitung lolobana mah ku barang eta saking lobana kado nepi ka ngagunung, Gunung Cermeng ge minder tah. Si kadona teh ieu geuning piring nya, blender bahkan aya nu ngado Tamiya teuing sae eta teh. Loba pisan pokona mah. Saking lobana eta kado mukana ge kuat ka berjam-jam ku bapa urang, ku mamang urang. Saketika imah teh geus jiga agen Lion Parcel asli eta. Tapi jujur ayeuna urang karena kawin poe keneh jadi masih ngagugulung kuotesna pirsa besari we lah. Jeung teuing kunaon ya urang mah ka awewe teh sok babari ilpil euy. Contona urang ilpil ka awewe nu sok ngomong ya geus ya euy. Nya istilah tren tapi mun dipake wae mah jadi cringe anjir. Terus urang ge pernah ya deket jeung nu geulis nya urang ilpil gara-gara manehna unggal isuk sok nyieun story make caption pondasian heula euy anjir cai aing teh bade ngacor apa naon eta. Dengekeun ye, nenek moyang urang teh telah menganugerahkan istilah naon cik sarapan nya. Terus naon deui? Tuang enjing-enjing kunaon maneh milih istilah pondasi nya. Terus istilah naon deui nya? Ngakak mau nangis nah saan kitu tah. Nu di tukang tuh, lain nabi ngakue neng bener kan? Tapi emang awewe mah sok musingkeun anjing. Jadi urang sebagai lalaki kudu sabar lah. Kan basic attack awewe mah dimulai ketika ku urang ditanya kamu kenapa terus dijawab GPP cenah nah eta GPP teh singkatan tina goblok pisan pucek nya jeung deui awewe mah sok bisa nyembunyikan sesuatu ti lalaki sementara lalaki mah sebalikna kabogoh urang ge kitu aslina kebetulan kabogoh urang aya di ditu tuh keur ngadar cuan kieu nya halo sayang. Nah eta kabogoh urang ge rada ruji teh. Kan manehna teh alergi haseup rokoknya. Jadi mun urang ngobrol jeung manehna ulah ngarokok. Bahkan keur nelponan we ulah padahal jauh kan. Piraku we haseup rokok asupkeun liang USB terus nepi ka ditu. Jeung deui eta indrana tajam pisan ye. Kan keur teleponannya urang ngahaja ngajauhan ngecerekeun korek da kanyahoan. Kamu ngerokoknya anjir apa aya di tukang nempokeun cai ge. Bisi aya jelema anak geuning. Terus di urang pernah ya teleponan jeung manehna sorana jutjet gara-gara sinyal ti urang butut. Urang nu disalahkeun padahal kuduna operator. Cuman nya urang teh teu bebeja bahwa sinyal ti urang teh butut. Urang bebejana nya beak paket we. Karena di sisi lain urang teh ngajaga martabat lembur urang supaya teu disebut lembur pedalaman ya. Dong urang rela berkorban nyawa tah. Demi naon? Demi tanah air. Jalan-jalan ke Gunung Cermek balik na meuli Batageus sakitu wae urang pamit heula. Salam Sunda, sampurasun.